Bilenya kolong ting kana waktos urang panggil wae bentang tamu ternama artis papan atas. Yaitu Mang Ohang. Ngaranna teu naeun. Kita panggil saja Mang Ohang. Silakan. Basa peuting kamari uing apel kanoni peuting ieu uing apel ka ine boga kabogoh dua keur ngajaga-jaga putus nu hiji masih menang hiji duh asa Arjuna kabogoh dua balager kacida duh asa Arjuna ngan bingung rek ngawin milih nu mana basa peuting kamari uing apel kanoni peuting ieu uing apel ka ine boga kabogoh dua keur ngajaga-jaga putus nu hiji masih menang hiji duh asa Arjuna kabogoh dua balager kacida duh asa Arjuna ngan bingung rek ngawin milih nu mana. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaprok atuh ka Mang Ohang ah. Dama rek mah hei kemana artis teh aduh ampun Loba jelema ning ye pada tadi ge seueur jalmi mah ya Allah alah alhamdulillah Mang Ohang Gusti Mang Ohang damang nah hah Mang Ohang damang naonna sanes naonna Mang Ohang damang oh alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin hebat pangestu alah Mang Ohang ti mana wae atuh ti mana we kumaha aing ye lain di mana kumaha aing pan Mang Ohang teh pan ayeuna mah aya kasibukan nya alhamdulillah Mang Ohang ayeuna Mang Ohang kasibukanna naon Mang Ohang nya kitu we abi mah abi mah sibuk naon ayeuna sibuk cicing nih atuh aya cicing lain sibuk nya sudah anger da ari seniman mah panan kitu teh aya nu manggil meureunnan datang oh jadi cowok panggilan iya dong aduh alhamdulillah tapi Mang Ohang sehat henteu menyentuh ka dieu menyentuh ka dieu nah atuh beuti tanyakeun bisi pan orang Sunda mah pan aya basa-basi Mang nya ulah make basa-basi lah terus urang rek nanya naon atuh Mang Ohang datang ka dieu terus Mang Ohang rek naon ka dieu naon urusanna itu nyatanya ka aing lain apaan meureun Mang Ohang datang ka dieu ulah kitu ku aing sok ye tibalik goblok atuh teh tibalik salah atuh nguruna ge aing udah kenyang lain Mang Ohang datang ka dieu teh naon rek naon ka dieu teh naonna nya rek ngahibur oh jadi cowok penghibur iya dang kalau emang lu jadi cowok penghibur semalam berapa lu apa alhamdulillah ngiring bingah ka Bogornya Mang Ohang mohon ya di kota Bogornya nya Milangkalanya nya alhamdulillah Milangkala anu ka 540 tilu 5 4 3 nya wah 5 4 tilu 5 jeung 4 teh salapan terus tambah tilu jadi teuing ye lamun rek dikitu pan eta teh artina ilmu angka numerologi jadi lamun rek dijumlahkeun kudu aya palsapahna 5 jeung 4 teh salapan tambah tilu 12 teh hiji jeung 2 jadi hiji jeung 2 teh tilu nista maja utama maksudna naon teuing atuh
aing mah teu nyaho ditanyakeun deui atuna maka diobrolkeun kitu eta apa mah tapi cek ilmu kota Sri lunguh dunya tah ayeuna teh keur beunghar-beungharna Bogor teh alhamdulillah itu kuduna mah kuduna nya pada mah dipingpin ku Bapak Wali Kota nya bapak nasa teh lain Bapak nasa namina teh Bapak Dedi hah Bapak Dedi oh ulah betul eta naon eta ieu naon teh eta konten nama si eta mah ye lain Bapak Dedi Mulyadi belum lain KDM Bapak Dedi A Rahim ya Bapak Dedi A Rahim A Rahim kalau kumaha teh ongko bapak tapi A nya namina teh Bapak Haji Dedi A Rahim Rahim Bapak Dedi A Rahim Bapak Dedi A Rahim sareng Bapak Jenal Mutakin ya alhamdulillah nya heeh can ningali da yang ini tadi eta nagambar nama kasepnya kasep atuh ai menak mah kasep beda jeung urang jalma biasa peuneun heeh nya alhamdulillah hah dihareup hukeun bae eta halo sok sapa heula atuh penonton sapa hah sapa heula penonton hei sapa lu sapa teh hartosna naon atunya ngawilujengkeun di sauran ku Mang Ohang teh dadara mah urang dieu biasa mereka kitu artis mah salam penonton gitu nih hai penonton Damarangang Dararamang ngomong balelo kumaha huntu sia mah da paduli ting aing mah balelo oge da payu lu payu ka saha anu gelo payu ka nu gelo alhamdulillah nya weting ieu teh disarangan ku wayang golek wayang golek Sari Harjati lu Putra Siti Giri nyaho Giri Harjati lu Putra Giri Harjati lu makin jeung Sari Harja emangna rombongan aing teh rumah makan Sari Harja sia teh eta we pada pabalata kata kotak ning si kotak eta mah tilas tuang nya nayaga pantara ruang nya pan nayaga tuang aing make we ngomong da suga nawaran ka aing da henteu heeh tegara blega era sia teh cing karunya atuh tingali bitisna ka bareuh kieu sia teh lain bareuh bitis aing mah gede jurig gede syukur ai eta mah ari dalang mah leuwih ti tukang main bola siapa nyejek kecrek nya maneh dijejek ku aing bingkeng ta suku teh teu tiasa nah da ngajejekna sambil kitu pan kahalangan ku kotak alah salah teu mang dia bisi bongsina urang ka dieu teh ngahibur nyarek ngomong eta wing terek naon teh ngaranna teh sanuk kapalaku heeh kange ka urang Kota Bogor Kota Bogor nya tapi sok hese naon da di dieu mah pacampur ujung bahasa Indonesia tapi da apaleun urang Bogor mah bahasa Sunda oge gitu da bisaeun tapi urang rek make bahasa Indonesia banyak nya tah sok pakai bahasa Indonesia itu dengekeun kalau pidato itu harus memakai bahasa Indonesia yang baik dan bersuara yo nya benar sadajan benar oge teu disada mah karena naon atuh lain ngomong eta mah lain ngomong ngetik bener ngawe sok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semuanya. Warga Kota Bogor. Saya sebagai warga lain. Bener. Ya kan, warga. Bener. Saya dari Majalengka saya datang ke sini inginlah memberikan sesuatu yang apapun itu bisa dimengerti ya
Jadi saya ini datang dari Majalengka ini untuk memberikan apapun yang ada di dalam hati untuk hati-hatinya. Hati-hati di jalan ya. Itu kumaha sih teh? Cicing bahasa Oh Indonesia. iya sok bener-bener mangga lajengkeun. Untuk itu dalam perkumpulan ini, di dalam perkumpulan ini janganlah yang itu kepada yang datang yang di Pararoek itu ya. Awas ya, jangan sampai saya pesan kepada yang ada yang di Pararoek itu tuh ya. Awas ya, jangan sampai tangannya Pak Kokorobet. Soalnya akan menimbulkan hal yang bisa capekkeun. Jadi janganlah itulah. Terima kasih. Assalamualaikum. Situ ngomong naon itu? Bahasa Indonesia. Makanya campur aduk, makanya bisa capekkeun. Iya dah. Yang benar atuh ngobrol itu yang benar mengko suna-suna. Ada hese bahasa Sunda ke sok hese pabeliting tadi gue. Hese pabelit. Pabelit. Mapatan tuh. Hah? Mapatan. Oke atuh. Kieu Mang Ohang pan ahli seni. Nya. Tah, kuring baheula pan aya naon disebut teh beluk. Beluk. Kasenian beluk kana geus hampir leungit ieu. Nya. Jadi nu beluk mah aya nu ngomong aya nu nyanyi. Aya nu ngomong anu nyanyi. Heeh, tah dewek ngomong, maneh nyanyi. Siap. Oke. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu Mana? anu aya di Kota Bogor. Terus kakontrakan. Hei. Bagaja kakontrakan beli lagi. Asya kumaha ngadon nyanyi. Apaan bieu kumaha? Heuh dewek anu pidato maneh dinya. Uing nyanyi naon? Kumaha uing? Ka dieu Ocid. Maksudna teh lain sia nu nyanyi ka lagu nu bieu. Tapi hartina omongan dewek teh dilagukeun ku maneh. Oh, setiap omongan eta siap nyanyikan kuing. Oh, nu jelas satu jamhuri. Rohman. Acud. Yo, lamun ngaran. Kudu bener ngaran teh. Ngaran sarua. Maneh kudu bebeja kae nung bapak ganti ngaran maneh. Emang naon gitu? Aing ngaran teh ngandung harti. Jeung anu geunah di ejahna. Model dadan. Adaan. Dadan. Dedi. Idi. Dedi. Coba sia Ohang. Bisa sarua tuh. Sok. Pan dadan. Dedi. Idi. Dedi. Uing bisa. Sok Ohang. Ohang. Oha. Ganti ngaran teh Ocid teh. Cicicid. Sarua. Hesenya. Belah. Ya siap. Dewek anu yeuna maneh anu nyanyina nya. Siap. Lamun dina kasinian beluk mah aya nu ngilo, aya nu meuli. Siap. Sok. Bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, maneh. Keula da uing ge sarua jelema atuh. Sarua we uing ge sarua hebat. Hebat naon? Keula, Bu. Ibu uing nu rek nyanyina ge si ibu. Oh, latah meureuneuh. Cicing heula tuh. Oh. Bapak-bapak, ibu-ibu. Naon teh sia deui? Misalna Naon? hayang seuri ongko tapi sieun ongko aing. Mungah, misalna. Ngeusar naon maneh? Misalna. Nah, Misalna. heurah. Sieun di dieu mah. Sieun ku naon? Aya budak ngakan indungna. Budak ngakan indungna belah mana? Ih, si belakug. Naon? Nu nyusuan si teh. Tutupan. Mau jeung budak akan indungna sini nu nyusuan. Sieun labina. Lain sieun si makabita meureun. Eta ongkong. Sia aing nanyakeun. Bejana sia huntu maneh teh cenah gara-gara ngakan susu kada luar saji.
hantu atuh saha Wah, aing gaya beja cek Dedi Mulyadi. toh Aing sia, maneh pernah ngaletak susu nini aja. henteu atuh kahajat Teu kahaja kumaha, mah nya teu kahaja. da teu kahajat Heuh teu kahaja kumaha. pan urang teh keur aya acara Acara naon? acarana teh pan beurangna bakti sosial pentingna manggung Oh, pentingna manggung. oh bakti sosial teh diantarana teh nya teh sumbangan ka ka jompo Oh, ruti lahu. ruti lahu Nyeun imah kang anu imahna goreng. Oh. Terus kumaha? oh eta teh cenah aya jeung ini dibawa oh Mana teh dibawa ku nini. oh cenah ieu nin cenah ieu mana ieu nah atuh cenah sakanten ninggal bumina memeh teu ieu Oh, cek nini teh dibawa mana teh ka imah ninina. oh mun mangga ini urang teh nya Terus? ningali pas teh oh imana teh ngan 2 ka 4 Imahna 2 ka 4. Bodoh teuing. Terus nya pokona geus reyot dah reyot. teh tak cenah kalebat sakantenan asup ka jero maneh teh asup ka jero jeung nini duaan. oh efek teh jepret dikunci Kusaha? ku sini nih Pantona dikunci. oh Rek naon? teuing juga sakalian we cuma pikanyaah nini Ngajak ngawin. oh Emang rana gitu. nya atuh meureun nini Oh, salakina geus maot meureun. oh geus maot Tuluy kumaha maneh? teh ini tong ieu teu cenah atuh da cenah nini teh geus lila cenah geus aya ber 20 tahun mah nini si teh lawin kumaha teh kumaha maksudna heuh cenah pikanyaan ini bae cenah teu dikawin ka ayeuna we atuh cenah Aduh, maksa kitu nini-nininya. oh cuk Naon? nemongkeun eta Naonna? ieu Naon teh mongkeun teh? susu Naon? susu Eta bibir ke uriti gitu. susu Susu. oh Tuluy kumaha? dikitukeun di ieu cenah ayeuna we Ye, pan mana teh lalaki atuh tolak teh mana teh atuh. heuh ditolak teh kumaha bingung Bingung kumaha? lamun disurungkeun ayo tidagor maot urang jadi urusan Atuh kabur manehna kabur. kabur ka mana pan dikunci Dikunci kumaha atuh mana janela meureun? jendela dipaku Ka dapur jalanna. eueuh dapuran Terus kumaha tuh? nyawi di sedekona tuluy Ku nini teh. ini kita moal ini moal bukit tuluy we deket moal ini moal bukit deket pas deket ini di moal tak Di moal nya tak tuh kahaja tidinya gara-gara ompong teh cenah. hah Ya mah cek Kang Dedi Mulyadi we urang mah baheula. lain eta teh da sabenerna mah lain eta teuing Naon? urang langsung pingsan tidagor Oh, tidak gor kana naon kana batu meureun. kena batu Jadi coplok huntuna. coplok huntu Oh. teh jadi Betul. we ongko Bewir gitu tamusu gitu mana? heeh Oke. Oh. Siap. Bapak-bapak sarudang euy artis di ieu mampun. harudang euy Harudang. ai suka teh tiris di dieu pe harudangnya loba jelema ongko meureun sok bae nyakeun Sok. Bapak-bapak, ibu-ibu. ibu ibu Ada. Hatur nuhun anu parantos sumping ka dieu. hatur nuhun ah Rewas digrig. Oh, demi Allah aing nu rewas teh dalangna. hatur nuhun kanu parantos sumping Dina acara ulang tahun Kota Bogor. dina acara ulang tahun
naon kota gore. Aduh. Mudah-mudahan urang sadayana Mudah-mudahan urang sadaya jadi ambulan sia. nah Aya tungtungna. pan sadaya karek sadaya Sadayana. pan sadayana Mudah-mudahan sadayana warga Kota Bogor ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Rezekina nu jauh cunu, nu angang datang, nu caket gerak ka kore, sadayana manjing rahmat sareng pitulung numur beng alam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. amin naon bieu teh Panjang teuing. panjang Panjang teuing teuing ya geus pokona dina. mah heuh sing sararehat Sing sararehatnya. sehat bagja waluya barokah yuswa sadayana. Amin, amin. Oh, panjang hari teu barokah malah lieur. Oh, bener. Oh. Bener, Mang. Yang bener nya. Alhamdulillah. Ngecawing mah rek eta nan rek. Naon? Ome eta panan. Ngahibur. Hah? Ngahibur. Heeh. Rek naon? Nyatu nyanyi. Ada Mang Ohang mah multi talenta. Mang Ohang mah salian ti anjeunna pelawak, penyanyi, oge anjeunna mah pawang buaya ongko. Nyempek aing. Cenah kapungkur kantos waktu nuju pawang buaya Mang Ohang cenah huluna dicapluk kantos. 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 Nya. Nya. Oge pelatih renang cenah Mang Ohang teh. Waras. Kantos jadi pelatih renang. Kantos. Oh kantos. Ah. Aya gerakan anu pelatih renang teh. Ah, Gerakan anu wae gaya naon wae. entep senok. Entep senok tuluy. Gerenyem nilem. Nah eta mah lain renang sih teh. Da engge nyaho Nilem di mana? di cai. Aya entep senok. Entep senok. Tak tak. Oh, pluk. Ya. Pluk, we. Tapi pernah cenah Mang Ohang kapungkur nuju ngalatih renang. Mon? Mang Ohang luncat. Sing horeng anu di ojayan ku Mang Ohang teh cubluk cenah kantos. Sepiteng. Ya tanya hoti sahan. Alah. Tong lu nyata teuing atuh. Palingan begitu juga waduk. Siapa Mang Ohang ah? Siap. Nyanyi jadi nyanyi. Ya. Lagu naon? Lagu naon? Naona. Naon? Eta euy mah nu eta ning nu keur sepira nu pernah Spiral, spiral. Lagu baheula nu geus aya ningan lagu teh naon teh nu eta ningan nu Mira Santika. ah Mira Santika lain. lain Naon atuh? Lagu baheula mah. Mira Lesmana gitu. Mira Santika Miras. Oh udah kata. Eta ningnan nu kieu teh nu kieu. Gara-gara sebotol minuman ningan. Oh, sebotol minuman. Oh. Oh. Sebotol minuman di mana? Eta nih gara-gara sebotol minuman. Nu balik atuh ieu na me jelas cek. Me cang cung cang cut. Tang 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 dung dang dut. Sia teh cang cung cang cut naon? Asik. Gara-gara sebotol minuman. Balik atuh. Heh. Raffi Ahmad. Lain gitu beleguk. Kumasih. Gara-gara sebotol minuman gitu. Bener aing kitu. Beda. Gara-gara sebotol minuman.
Salah beleguk. Sakalikuskeun. Sakalikeun sagala-gala seboto minuman. Gara-gara seboto minuman. Oh gitu. Heeh. Launannya gara-gara Jak lalunan lah. Gara-gara seboto minuman. Sok. gara-gara sebotol minuman. Sekali jadi. Gara-gara seboto. Gara-gara sebotol minuman. Oke. Gara-gara sebotol minuman. Hei, Andre Taulani. Salah. Nanya, oi. Gara-gara gara-gara sebotol minuman. Benar Pak, tadi gara-gara sebotol minuman. Hei, tegening. Nanti pakai musik kayak aneh orang mah. Gara-gara sebotol minuman. Gara-gara sebotol Terus. minuman. Dua kali deui. Gara-gara sebotol minuman. Gara-gara sebotol minuman. Kadon leuwih ngaco sing horeng kumaha huntu jelema mah. Wala ku eta. Hah, desa nu menta lagu eta da maneh panu menta. Lain da peda we keur rame. Lah anu lagu naon atuh nu bisa? Viral teh nih. Anu pira? Viral eta. Hah? Lagu viral teh lagu viral. Hah? Naona? Jayanti, cenah Jayanti. Jayanto. Jayanto Oke, urang Jayanti dieu. mah tuh, tenang Jayanti mah. Aya. Oke. Oke. Lagu Naon? Ira. Oh, Oke. band. Eta Agnes Monica. Agnes Monica. Agnes Monica. Oh, Agnes Monica euy sok. Saya selera nama eta. Ieu. Cinta ini kadang-kadang nggak ada loh. Heh, Kelak. Jalan papalotot koplok. Lain papalotot eta kagok nyanyi, kagok ngagokan ke tukang kendang. Sasia papalotot. Iya, babatulan tukang kendang akang nyanyina ngagokan. Lu bener nyanyina. Lu Nyusu musik ngagokan aing. sok coba. Coba lek kudu nurut atuh ka musik kumaha sih? Naon sih? nah jadi gitu ngomongna. Oh. Cepet guru. Sok maneh. Yo. Cinta ini kadang-kadang gak ada lo. Heh, Sule Stephen. Sule sudah. Saya tetep balik kumaha ngomong teh. Cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Eta. Cinta ini kadang-kadang gak ada logika. Tuh Eta. dah bener. Yang geus lagu kara itu diheseng ah. Aturan yang lagu nu hararese maneh. Soalnya di WSN. WC teh naon? Eta nu tukang inilah. MC jurig lain WC. Oh sok. Sok. Ini loh gitu tah. Oh, sok. Urang eta nanti selfie ama. Selfie ya mah? Selfie. Lagu naon? Atau Lesti. Oh, Lesti Kejora. Lesti Pauji. Si jawaban Lesti Pauji je teh. Heuh ini nyawanya. Sekolah. Lagu naon Lesti? Lagu Kejora. Lagu Lagu Kejora. lagu nu anyar. Lagu naon? Tapi ada can dijieun. Heh. Keong racun. Candi Ian mana naonan dibejakeun atuh. Lagu nu baheula we, lagu nanti lebih suka saya sih. Lebih kuat. LP Sukaisih lain Lepis. Lagu naon? Hah? Lagu naon? Datang untuk pergi. Hah? Datang untuk pergi. Karesep aing ieu lagu teh lagu baheula. Klasik pisan kan. Gusti eta beungeut kawut-awutan kieu. Geus kolot Kang eta. Geus kolot. Geus
galote. Kuis. Aduh kesuwisan. Tingali aing ke bawah wisan. Paduli itu aing tidak menolak tua saudara. Mana tak alus di bleaching di mana? Aya bahan di bleaching asli aing. Warna hijau beureum. So. Aduh, dang doseula teh LP mah. LP silakan. Aduh. Oh Lesti. Lagu nate datang untuk pergi. Aduh. Aduh. Siapa juga pocong belegu? Ya, berarti maneh lain Lesti Kejora. Lesti Kejorok nih mah. Sok. Oke. Kita tampilkan acara berikutnya yaitu artis papan atas. Jebolan dari DA, benernya? Iya DA. DA, Lesti teh DA. Hah? DA. Nona. Sudah nauna we. Naon DA teh? DA teh The Academy. Oh, Dangdut Academy. Dangdut Academy. Oh, Oke. Lesti Kejora dengan lagunya lagu lawas. Dengan judul Datang untuk Pergi. Pola isan. Iya. Naon Lesti. Aduh, ampun Lesti kuat amuradul kieu. Harudang. Gitu ngomongna tuh dah jadi awewe. Hai, mau kemana kau? Mau ke Sinjang ye. Rujit goblok aja. Oke, kita tampilkan sebuah acara gembira buat Anda semua dalam acara memperingati hari jadi. Kalau sudah naon melong, naon wae saya teh naonan. Kamera goblok. Kamera melong wae. Kau selain artis wae pada teh kamera. Kamera, hai. Aku tersorot. Kesorot. Oke, kita tampilkan untuk memeriahkan hari jadi Kota Bogor yang ke-543. Kita tampilkan acara gembira buat Anda semua dalam acara berpacu dalam melodi. Kita tampilkan artis papan atas yaitu Lesti Kejora, yaitu dengan lagunya yaitu Datang untuk Pergi. Silakan Lesti Kejora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih ya udah hadir menonton Dede. Makasih ya. Assalamualaikum. Hey Dede Fahrudin. Kadesia. Naon atuh? Apaan Dede teh dipiwarang nyanyi sumbing ka dieu teh. Lain assalamualaikum kumungku, Dede datang ka dieu nyanyi, lain uih deui. Cobian deh, cobian. Sakali deh. Oke, kita tampilkan acara berikutnya yaitu pelantun lagu yang luar biasa dari albumnya LP Squishy, yaitu Lesti Kejora dengan lagu Datang untuk Pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih ya udah di sini ya. Terima kasih. Selamat untuk Bogor yang ke-543. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede Samsul. Nanti Aisyah rek nyanyi atau rek mantong. Datang balik deh istri ka lain. Sokra. Beh jelas sakali deh. Aduh, aing MC. Bisa ngerti aing mah lagu. Oke, kita tampilkan yaitu artis papan atas. Papan atas. Yaitu dari Jakarta, asalnya di Cianjur. Yaitu Dede Lesti Kejora dengan lagu Datang untuk Pergi. Datang untuk Pergi. Ngamuk. Mesa amak-amak kan tinggalin deh kan nya.
Laguna naon datang untuk pergi. Tingali. Datang untuk pergi. Akang eta. Tadi ahli ekonomi. Naon sih? Karena naon artis eta jadi teh judul lagu. Anu kudu dilagukeun lain dipraktekeun sia datang untuk pergi. Gaji we gede sih teh. Oh, lagu tapi saya bener lagu nanti ngarenahan. Ngeunaheun. Ngarenahan. Ngarenahan. Nu kumaha cing? Sok mah teh. Mengapa engkau datang bila untuk pergi kau buat aku senang lalu kau sakiti Hae 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 le pau. Ada siarin nose. Nasi. Saya nyanyi sing bener makanya a e. Emang kudu kumaha? Lain kitu nyanyina. Jeung teu nincak a e la a. Tah eta teh ganeng teuing. Apa nyanyina kitu? Hah, kamu Oh, nu maneh kah nyanyina? sok atuh. Nyanyi naon? Eta lagu baheula deui lah. Lagu baheula, lagu naon? Cerita nanti. Wah, anjir lagu sedih mah. Lagu sedih lah aing mah. Ya oke, setelah berbagai masalah yang berbagai masalah di album pertama, kita untuk mengobati para pemirsa yang kangen terhadap lagu-lagu lawas, kita tampilkan yaitu artisnya siapa deui? Lesti Kene teh. Bejakeun Rara. Rara mana sih teh? Rara Dutan. Si teh mah aing Rara Dea sarua. Oh, Rara Dea. Oh. Oh, oke. Juga teh Rara Dutan menu gelo beureun. Oke, kita tampilkan artis berikutnya itu Rara Mendut. Artis berikutnya Rara Dea juga untuk mengobati pemirsa yang menikmati lagu-lagu lawas. Kita tampilkan Rara Dea dengan lagu Jeritan Hati. Teteh Rara. Iya, Teteh Rara teh di piwarang nyanyi, lain di piwarang ngising. Maksudnya Upurilitan gitu betul. hate Hate naon sih teh? jeritan hati. Heuh apa si teh rek setruk naon? Apa? Laguna naon bieu? Jeritan hate. Sok sunakeun. Jeritan hate teh jerit ngajerit. Ngajerit. Hate na jero hate, ngajerit dina jero hate. Tah ari ngajerit dina jero hate kudu kadenge ku sarerea. Dina hate we. Jadi kumaha? Jika kesetrum coba. Teu balik. Anu balik ah nyanyina. Nya to geus anu ya wes ti sa teh. Roma Irama, Roma Rimara. Waduh. Wes. Ti Roma Irama nya. Lagu naon? Oke. Eta nu gala-gala. Oh gala-gala. Gala-gala dong. Gala-gala. Nah ini mah perlu kekompakan. Kekompakan ya dong. Semuanya ya. Di dalam grup itu kita harus kompak. Kalau tidak kompak itu tidak grup. Iya. Oke. 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 Oke, lagu gala-gala. Gala-gala. Gala-gala mimicene kumaha teh? Lu eta dengan sakuas Pak. Eta tutatutit saya teh. Gitu. Karesep urang ah. Bener tuh. Karesep urang pisan nih mah. Oke, semuanya oke. Oke. Termasuk sinen-sinen yang Oke. muda dan yang kolot.
tong disebut kan atuh sia teh nu kolot nama. Sudah itu di belakang tuh mau kolot. Hampura indung aing. Kawalat sia mah ka indung teh. Yang dikepret. Tuh, cai ge yang dikepret sia teh. Motong. Manganding dikepret ku ieu mah eksim. Sok awas ya. Sok. Sok, buru. Naon deui nu lepat naon Iya deui. cara ngadengekeun dalah di Yosi. Ngadang keman becek kitu. Tadi nanti kotok oke pada TikTok. TikTok, sana TikTok. Ari Abdi lepat palih mana? Kieu yo nya punten. Kedah kumaha Ari Abdi? Kieu ya, kieu. Kumaha? Geus. Sakitu. Oh, Atuh lain teh tadi geus teh. geus sakitu. Atuh lain teh tadi geus teh. Oke. Dar. Yo. Geus sakitu. Oke, beres Kang berhasil ya. Kena sakitu ge kena. Aing keprok deui. Wah sukses Kang. Masuk Sukses, Abdi suksesnya, Abdi sukses. boro-boro setan. Ongko saur Mang Ohang sakitu geus sakitu. Punten nya. Maksudnya sakit. Aduh aing mah. Jelas bener jelaskeun. Kieu. Geus sakit. Tolong disebut giginya. Heup weh. Oh, eta. Atuh lepat Abdi tadinya. Sok, lanjut. Oke. Sakitu. Beres. Sukses aja. Sukses. Sukses. Kumanya maksudnya nya gitu nya. Apaan kitu namanya oge lepat Abdi di mana? Ari Abdi kedah kumaha deui? Kayaknya heup wehna sakitu teh tong disebutkeun. Maksud teh Oh eta. Alah kakara apa tuh? Kada ngarti nama sok. 3, 2, 1.
banget tiga orang-orang gitu. Sebelah aing mah dah. Wah, kompak sakitu mah nya. Kompak. Boro-boro. Sukses. Kalau kajaran di orai saya teh kumaha? Apaan cek Bang Ohang biar gitu sok kudu kumaha deui abi kudu kumaha abi Geus we na geus sakituna setna tong diomongkeun eta teh kitu tadi geus atuh lain tiratar di ditata sok atuh Sok, oke oke. 3 4 Geus wena geus sakituna setna ulah diomongkeun. Yes. ya sahan abus aing saha dibalik beleguk aing nu nanya sepel tuh aing mah Sukses sakitu mah. aing teh kaasupan cucuk ada blat tadi koper aing atuh kumaha nu bener nyanyiin nu bener ini nu benerna nu bener na nyanyi atuh masa aja ruang kagak bagian si Ohang teh latah gitu saya teh mah digegel anjingnya tangan digegel deui tuh meski euy ngomong tok awal Naon Kang? naon mana petot oke naon Sok Jayanti ganti cenah. oh iya makanya Jayanti Jayanti mainkan. Yo. tet 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 teng noreng usuling sok oke dong biasa pakai melodi dong yo itu karakter wanci ieu kuring rek pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah keprok ka Mang Ohang luar biasanya jelema amanya sanajan beungeutna awut-awutan ge payu we sok da Mang Ohang kasep da moal payu jadi artis nya payuna teh kulantaran punten aya relatif aya kasepnya relatif tapi dan uge-uge teh mah disebut kasep Tapi payu Kang